Sampurasun barayar pancenang dinten ieu abi bade nyumpingan ka Waruga Jati Aksesoris anu gaduhna Kang Dinar Kembar namina. Ke urang ningal-ningal anjeunna tiasa ngadamel aksesoris naon wae. Urang ngadamel totopengan aya, terus aksesoris kasunaan. Oke, video selanjutnya urang share di YouTube atau di Facebook. Kayak orang nyumpingan halanya, kayak orang ninggal anjeunna ngadamel naon wae ya. Satatana pantengin terus Irfan Channel, jangan lupa like and subscribe YouTube Irfan Channel. Sampurasun. Ayeuna ya urang nyumpingan sampurasun. Iya. Enak urang atos di Bumina Kang Dinar di Waruga Jati Aksesoris. Kayak orang ninggal-ninggal anjeunna gaduh aksesoris naon wae. Tah katinggal nama seueur pemirsa aya aksesoris gantungan, tah aya bambu unik kayak orang guarnya sakantenan aya bambu unik. Tah ieu Kang Dinar tah namina Kang Dinar. Tah ieu rencanganna anjeunna sami ngabantosan Kang Dinar oge. Kayak orang taros kang sangtenan orang tinggal aksesoris sareng anjeunna cenah sana saurna mah gaduh naon namina teh kayu unik. Nah, kayu unik kayak orang tinggal kayu unik lah sebenarnya model kumaha kayak orang tinggal. Halo, sampurasun mareh Irfan Channel. Dinten ayeuna abi ngasumpingan ngadongkapan Dinar Kembar Waruga Aksesoris. Tayna habis tos sareng Kang Dinar. Sareng mi teh? Kang Dinar Kembar. Kang Dinar Kembar. Sia Kang Dinar. Alhamdulillah. Abi teh bade naros tentang sanggar aksesoris Waruga Jati. Tos sabaraha lami ngadamelan aksesoris itu ya? Alhamdulillah majeng ka 2 tahun. Terus majeng ka 2 tahun. Kangge pemasaran aksesorisna biasanya di sistem online atau sistem sumping ka dieu? Online aya nu sumping. Gitu. Tah ieu jenis-jenis nama seueur sapertos kieu tah manuk aya manuk elang, terus aya macan. Aing ngadamel tina bahan naon Kang Dinar ieu? Tina bahan kayu lame, kayu kaboa. Seueur oge kayu kaboa. Kesulitanna kumaha tah tina ngadesain gambar-gambar kieu atau kayu-kayu kieu kasulitanana? Janten tetiasa disamikeun sareng aslina, tetiasa ngetel pisan gitu maksudna. Kan nganggena alat saya ya wae. Mohon. Berarti ieu mah manualnya nganggena tah baraya. Ieu teh nganggena manual sanes ku alat naon? Alit. Tah ieu sapertos kieu mau ieu teh didamelna manual. Di naon tah ieu ya alatna. Alatna teh namina teh naon ieu teh? Peso raut. Sabaraha lami ieu ngadamel nu kieu? Lumayan kirang langkung ngabakalan mah henteu ngetang jam-jam gitu. Da terus dibakalan kedah ngantosan kayuna garing heula. Upami hoyong di sae-sae. Ieu bahan naon ieu? Kayu lame. Kayu lame teh kayu asal mana tah? Daerahna. Kirang terang upami seseueur mah nya paling di Subang, di Lembang masih kene seueur. Tah ieu pamirsa contoh modelna teh. Tapi da seueur nu kieu teh ke urang guar deui nya ieu mah sebagian kecil lah tina hasil karya aksesoris Waruga Jati ti Kang Dinar. Ke urang salajengna urang guar deui aksesorisna seueur nu sanes naon ge di luhur ke urang tinggalan hiji ke satenan urang taros gitu. Tah terus aya nu hal menarik dina pembuatan aksesoris Waruga Jati teh tina bahan-bahan kayu cenah mah aya kayu anu berbau-bau mistis tina bahan kayu kaboa. Tangke urang guar deui sareng Kang Dinar ke pantengin terus tina acara Irfan Channel Station. Sampurasun bare Irfan Channel kembali ke season kedua. Ayeuna urang ninggal-ninggalan aksesoris. Kalebat. Nah, ieu bare Irfan Channel. Mang Dinar ieu pangajelaskeun jenisna naon wae sareng naon wae keunikanana kitu na bahan-bahan ieu teh.
Tas fotos ieu we misalna tah ieu tah. Ya kombinasi caling babi sareng kayu kaboa. Saling babi saling kayu kaboa. Oh. Kombinasi anu diukir naga gitu. Diukir maung. Tuh. Oh, iya. Terus Masih seueur tuh aya kangge batu akik. batu akik tak iya pemirsa bari Irfan channel tiasa nu gaduh batu ali hoyong diukir tiasa ya di damel gantunganna nama ku kayu kan biasa nama ku naon perak emas nama langkung irit langkung merah jeung tiasa diukir-ukir gitu kumaha kaweung urang gambar binatang atau gambar motif-motif lainnya tah gitu. Tah ieu fotos ieu ieu motif maung. Batuna ieu batu naon Mang Dir? Batu ulung. Batu bulung. Ieu jenis batu bulung bari Irfan channel. Terus aya kayu kaboa saurna teh. Sana teh gaduh kayu kaboa. Nah, seueur. Tah, ieu jenis kayu kaboa. Combong. Kayu kocoa deh. Kaboa combong bari Irfan channel tah. Gitu. Ieu bahanna langkanya kaboa kieu mah. Langka. Mun aya ti Garut Sancang unggul. Garut Sancang. Oke. Terus aya topeng geuning Mang Dinar. Nuhun alhamdulillah ngadamelan oge. Tuh, bari eta di luhur aya topeng-topeng. Topeng Hanoman. Tuh. Biasana mah kangge pentas-pentas seni reak nu kieu teh. Nuhun. Tuh. Kangge pentas seni reak. Kangge nu karieu ngadamelan nyalira atau meser ieu? Ngadamel. Iya ngadamel nyalira pemirsa tuh bari Irfan channel. Bilih aya nu hoyong ngadamel tiasa ya kontak-kontak ka Mang Dinar Kembar. Oke aya nomor kontak persona ke dicantumkan di YouTube Irfan channel. Tuh seueur topeng-topeng oge aya maung naon itu teh? Buta. Grandong Hanoman. Tuh. Tah ieu grandong. Topeng grandong. Topeng grandong tah. Ieu biasana diangge pentas. Nuhun diante pentas. Diangge pentas biasana teh ngan Kalarsan mun gaduh lingkung seni oge. Oh, lingkung seni namanya naon Kang Dinar? Putra kembar Dangyang Waruga Jati. Putra kembar Dangyang Waruga Jati gitu. Tah ieu topeng-topeng teh mohon. Oke, urang guar deui anu sesen katiluna tentang bambu unik. Nuhun. Senama Kang Dina gaduh bambu unik di asesmen di markasna gitu. Ke seueur bambu unik ke urang guar deui. Satatana atur nuhun atau subscribe, like and komen dan bagikan subscribe. Nah, ke tiasa dibagikan ke grup-grup Facebook lainnya gitu. Tong hilap pantengin Irfan channel. Atur nuhun. Pak Bulit. Halo, sampurasun bari Irfan channel kembali di kasesan katilu ayeuna tentang bambu unik. Tah ayeuna aya satu contoh anu tos dipegang ku Kang Dinar. Kang Dinar punten pangajelaskeun tah bambu unik jenis naon? Bambu unik jenis rancang kencana. Rancang kencana. Atau biasa disebut RK cenah saseurna mah. Mohon. Tina jenis bambu pringganani. Mung itu di nama tongkat komando ditambihan ukiran. Tuh. Oke. Wah. Mantap. Kengingna eta kumaha ngangge ritual atau kumaha tah? Biasa we jalan-jalan wae ka leuweung. Mohon. Alhamdulillah meureunna pami aya milik nama sok seueur gitu. Mohon. Seueur narembongan si jenis-jenis bambu unikna teh. Mohon. Jenis bambu naon wae Kang Dinar? Cik Seueur cobi. masih seueur. Aya jenis dampit. Nah, teh jenis bambu dampit. Seueur disebut bambu cagak teh. Mohon. Cik jelaskeun maksudna teh bambu dampit teh kumaha Kang Dinar? Mohon panti bawah nama ruas nama hiji gitu. Mohon. Pes kaluhurna nyagak 2. Nyagak 2 kaluhurna. Upami ngambilna tina segi pergoiban atau mistis tah seurna wargi-wargi urang teh tah saurna teh cenah bambu ieu mah kangge mistis eta bisana ieu teh kangge naon gitu. Menurut Kang Dinar kumaha tah dina kasundaan? Menurut orang-orang tertentu kumaha orang oge gitu aya nu kangge aksesoris, aya nu kangge emang kangge khusus gitu anu diperyogikeun. Model kangge ritual-ritual, kangge syarat-syarat, emang sok seueur oge gitu. Tapi mun abi mah kangge aksesoris wae gitu. Kangge hiasan. Kangge hiasan.
hargi jualna panginten ge aya banyak tina segi hargi jualna gitu. Aya mung benten-benten gitu. Tanu dipegang ku Kang Dinar anu jenis RK upami diical atau anu ngagaleh ti hargi sabaraha eta? Kumaha ukiran sareng kumaha kaseueuran oge gitu. Abi ge anakna upami ukiran anu simpel mah nya tiasa mira, upami anu ukiran-ukiran rada sesama kana 150-an Oh, untuk gitu. sarang bambu teh. Terus sareng bahana. Mohon Mohon. siap pakai lah. Siap pakai. Iya jenis bambu dampit. Kengingna di daerah mana Kang Din? Iya mah di daerah Leuweung Majalaya. Leuweung Paming tempat Majalaya bambu. Allah. Kayu dampit. Pemirsa bari reupan channel itu kayu dampit, jenis kayu dampit. Nya upami kangge ieu namanya lumayan lah. Kangge aksesoris mah karena sesah milarina ge. Untuk anu arita oge aya. Tah eta kayu dampit sami. Tapi eta ya naon jiga tuur gitu mun bahasa ini naon itu? Plus sabdo. Sabdo. Oh, jenis sabdo. Sabdo lutut merenya. Mohon. Sabdo lutut plus dampit. Oke. Tuh, seueur baraya. Tah di luhurna oge aya ieu. Tah, ieu eta naon jenis naon tah? Tah, eta. Iya mah nu sering ditemui seorang bambu jalu. Tina bambu sulur, tina sulur. Sulur bambu jalu. Bambu jalu teh tina naon disebutnya bambu jalu teh? Keunikan teh tumbuh ranting teh di tengah tuh. Oh, gitu. Di tengah-tengah buku gitu. Tengah-tengah bukunya. Mohon. Oke. Terus aya jenis-jenis naon deui tina bambu, Kang Din? Masih seueur ya bambu kurung. Bambu kurung, jenis bambu kurung tah. Ieu pamirsa sebut bambu kurung teh. Tuh, jiga naon nya jiga keong. Jiga keong ieu mah murilit. Tuh, Bambu kurung. oke. Jenis bambu kurung, jenis kangge bambuna bambu naon ieu lembutna? Bambu haur gitu, pami telepat mah teh. Bambu haur. Tah, pamirsa, pami bade milari jenis bambuna bambu haur. Beureum bade ngabolang, tah bambu haur. Masih seueur tuh anu tos di janten-janten ke. Pelarian. Tuh, masih kena seueur pamirsa tuh. Tah ieu sami bambu RK. Ini jenis bambu RK. Oh, bambu RK. Ini sami bambu RK. Tuh ieu tos janten aksesoris, ngalalit. Mantos jantan aksesoris. Bambu tumpang sari. Bambu Untuk tumpang kaki. sari. Oke. Pami ieu mah pati lele. Pati Rantingna kiri kanan. Sempurna. Sebutan naon? Pati lele. Pati lele. Mun bambu pati lele. Oh. Teh mah jenis carang soca, ranting teh nguliling. Sarang coca. Ranting teh nguliling tuh. Oke. Tuh, terus kieu pamirsa. Seueur nami jenisna anu aya di Paroga aksesoris di Kang Dinar Kembar. Tuh seueur pamirsa tuh. Juga masih kena pandamelan anjeunna. Tuh. Tah ieu teh sanes sembarangan ngadamelna teh. Kedah puasa. Tuh. Kedah puasa heula aya goong. Eta goong kangge naon, Mang Din? Warisan ti Puhun Uyut. Oh, goong. Tuh, sami. Ieu naon tah? Nu di luhur. Sami jenis bambu unik. Oh, bambu unik oge. Seueur pisan di dieu teh anu tacan kaguar. Kayak selain waktos kayak urang guar deui sareng Kang Dinar. Kinten-kintena Kang Dinar kumaha tah kesan-kesan Kang kesenian Jawa Barat tah? Kumaha tuh nya da bingung sih ku ieu mah. Komo ku usum corona kieu nya. Kusum kieu mah aduh. Asa kumaha gitu kesan-kesan teh. Yang kesan-kesan nama kangge kesenian Jawa Barat mah aya nama nuju sulit karena ku ayeuna virus corona janten anjeunna oge biasana ngical aksesoris teh pajang 10-20 sadinten aya nama agak susah karena perekonomian urang oge agak dipersulit ku ayeuna virus corona. Mugi-mugi we tiasa enggal-enggal angkat ti virus corona teh tiasa nabeuh deui. Anjeunna oge da sami tatabuhan karena seni reakna oge. Masih kena seueur
tacan kaguar sadayana aksesorisna sanes selain waktos kayak orang guar deui tapi ya jadi mau Oh, iya. maung tah hilap tah kasebat maung Kangge patung ieu mah. tuh maung aya maung tuh wah pokoknya ieu mah rantes we ieu mah Kangge asbak na oge aya ieu. kangge asbak Kangge asbak. oh seueur keneh geuningan tuh kangge asbakna aya jenis-jenisna tina kayu lame nya Tino kayu lame. tinu kayu Ya, lame media kayu lame. oke Me seratna teu katinggal gitu. Raoseun. Di rautna teh. nah sakitu dicekapkeun ku abi di acara Nagarbeg pada padepokan non aksesoris non namina teh hilap deui Waruga aksesoris. warga aksesoris mugi langsung langkung pajang ya dina warga aksesoris Amin. mugi kapayuna urang tiasa tepang deui seueur anu kena tacan kaguar mugi-mugi kapayuna urang tiasa nang grebeg deui ka warga aksesoris oke sampurasun Sampai